Apa jotai anu bageng hoyong mil disarangan korsana bisa pemana panggil sari orokeng sok ayang kucing-kucingan sikil kira sabana di lewang apa wakil sari prongke ajaib kapayun hebat yang kucingan kira sabana di tewang yuk batur silik elingan ari rasku kadarawang kucing-kucingan kucing belajar damawang olin-olina adi melanguyung luar biasa apa wakil sari prongkeng ajaibong lain lain tahun apa jataya deui lanca berama di tawaran lanca berama di tawaran lain bagja dengan di Bangerang apa wakil sari apa wakil sari prongkeng ajaibong kucing-kucing kucing belang tilu ulin-ulina kurut panjang oyong awas nyadiri masih ngecari masih ngeliat kurang penting iya beres apa aja tai anak bak hadir kucing apa sih rubah ramongking ulin-ulin goreng api kira siang kucing-kucingan kucing belang warna tilu ulin-ulinan urut panjang oyong mil papa bos haji jamil deui Bapak bos aja jamil aduhan material Sukasari apa aja otai apa lurah tisu apa Daton Marta apa lurah isuna deui apa Amar apa Hamir apa Namir apa Rayun geningan lanca burung ditawaran apa lurah isun anu bager lain-lain apa bos haji jamil anu gaduh material Sukasari Bagja diri apa bos haji jamil deui apa Daton Marta apa Namar apa lurah isun anu bager Wabayo di bager apa jatai anu bager mohon apuri Bapak bos haji jamil deui paling
jata ya no mana Ai. ku nampe apa apa jata ya deui apa basa di jamil ku nampe pang Wa bayo kapayon wa. sarang salira Ya. Apa jiotai? sari prongkeng ajaib sahaan aja Apa Pak Bos? Haji Jamil. manis Kagaduhan. apa jata ya deui apa jata saya rupina Atur setengah. apa jata ya no bagus Apa jiotai? oh ya apa jata ya deui apa jata sahaan aja Atuk. Atuk. doa Atuk. dong saha namin papa basa di jamil salira kagungan Apa Pak Bos? Haji Jamil. kasih Duh simpati. kabina bina aduh saha aja apa lu raisun anu bakeuran sadu apa lu raisun deui saha aja Goyang deui. Haji Otai. sadu Goyang deui. apa jiota ya no bagus mana di mana papa bosa di jamil deui laporan aja hoyong terang ka bumi nah saha nu kandungna papa bosa di jamil saha aja papa bosa di jamil Haji Jamil. komandan kadalakeun Purwakarta. gurung teu sampe apa lo raisun anu bagus Haji Jamil. ngabogaan cita-cita can laksana Bapak Bos. papa bosa di jamil deui Kasari. maksudna iya Buahnya. ngajo-ngajo seni budaya apa jiota ya deui apa jiota seni sunda apa wakil sari prongkeng ajaib pong mulia apa wakil sari prongkeng ajaib pong Mika heman apa lu raisun ada yang bagus miara kabudaya apa lu raisun deui sing ajadi Purwakarta. kewajiban urang suhun apa jiota yang bagus ngakeun pancen ngaturakeun para pola seni apa jiota ya deui seni sunda apa wakil sari prongkeng ajaib anu mulia apa wakil sari prongkeng ajaib adeui Haji Otai ayo Sukasari. rampang saluyurek kesenian papa bos Haji Jamil deui orang Sunda cecere nama apa bos Haji Jamil deui anu bakeuran moyana bangsa apa bos Haji Jamil deui luhur timur ajin seuni apa wakil sari prongkeng ajaib komandan ngadalakeun bareng teu sampe apa lo raisun anu bakeuran ngabogaan cita-cita can laksanakeun apa jiota ya deui maksud
ektes apal raisunan sabab mangasang hawa peti apa haji otai kena hukum kena sanksi apa haji otai ada remaja zaman ayeuna apa lu raisun resep model anu nyenetri apa wakilan pohon budaya bangsa resep datang kadis hati macaratik globalisasi pergaulan ayang bebas ngurungasi cengeng tesi bapak bos Haji Jamil moral boho banget Lurah Kisut ektesi jadi racun agonorasi Purwakarta mantu mandang Sukasari situasi bentuk tempur mesi bapak bos Haji Jamil adai marutakeun harga diri ektesi jadi racun generasi mantu mandang situasi teka bentuk tempur mesi apa lo raisun ada yang bager Mas Haji Jamil Sukasari harga diri ektesi ngaruksak badan jeung iman bapak bos Haji Jamil ngalanjarakeun kajahatan bapak bos Haji Jamil jadi aman keamanan bapak goyang ketertiban duadu karunya teuing Karunya bapak bos Haji Jamil anu jadi korban ektesi bapak bos Haji Jamil sabab bangsa penting bapak bos Haji Jamil adai kena hukum kena sanksi bapak bos Haji Jamil temunggung bapak bos Haji Jamil adai dikasih bapak bos Haji Jamil anu bagus pamilakeun dila nyepan pamilakeun dila nyepan ulah nyiar bapak bos Haji Jamil anu banggeur kawon eta teu widi pange